Wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tulungan ieu urang sadayana salamina sing diaping diajarin ku Allah Subhanahu wa taala. Jadilah shalawat dan salam surah terbaik kepada urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina Al-Qur'an seperti itu aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kupikir bakal tenang hati. Ari pikir teh mana teh luas. Ya ulah ngalaksanakeun salat eta teh pikir bae pukul. Eta teh salat di pikir. Tos salat ayeuna ibadah urang wiridan eta teh pikir ka Gusti Allah. Kumaha cara dikir? Ari tata carana dikir kurang kudu kanaon wasilah amal terangkeun wasilah ai wasilah teh ai kali ugi kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut waliyan mursyid. Eta waliyan mursyid teh anu pemegang Nur Muhammad. Aya ulama sufi, ulama tasawuf. Nur Muhammad sok disebat deui nurun ala nurin yahdi mayasa. Nah, ajaran tasawuf
Jadi cahaya cahaya nurun ala kulit di atas cahaya anu dipikatasikeun ku Gusti Allah kajalmi anu dikesakeun ku Gusti Allah. Eta disebut naon? Ari teh kalian mursyid Mas kemarin terang kesana tuh kurang insya Allah dipikir mah kate kurang peralatan buka mal tunjuk hati pikiran gitu kumaha ieu kumaha ku eling ka Allah mah urang insya Allah bakal salamana aman sentosa samagi ari ngaran aman sentosa teh dina surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dina surat Al-Fajr ya. Gusti Allah hei eling nafsu anu mutmainnah irji kudu balik anjeun rabbiki ka pangeran anjeun radiyatan balik ridho mardiyatan kudu balik dipika ridho. Jadi yang disebut nafsu mutmainnah teh eta nafsu anu di dieu cek dina tafsir Jalalain ari disebut nafsu mutmainnah teh eta aminah sentosa tenang teu aya pikiran itu pikiran ieu pokona mah fokus ka Gusti Allah dina usaha ya Allah abdi teh bade nyareatan usaha bade nyareatan mudah-mudahan we